jadi harga 30-an juta. Ada aing mah 2 juta ya alhamdulillah. Urang kaluarkeun suara begawan biasa Arjuna jeung Gatot Kaca lagekeun. Gandeng atuh ujug. Biasa Arjuna jeung Gatot Kaca lagekeun. Bukan raguan. Godong pesan heula aing mun geus dayu aya susu. Iya teh lamun di lemur uing mah namina nenen. Panglemes-lemesna ngomong bahasa uing. Lamun meuli kopi uing mah ka warung, Bang meser kopi torabika nenen. Torabika susu. Kayak era aing. Biasa Arjuna jeung Gatot Kaca heukeun jempe. Gandeng atuh ujung loh kasuri aja di serius. Biasa Arjuna jeung Gatot Kaca leungeun. Aya kubar jaganja kasumpingan incu puyuh tipu serdaya amarta bagea kahareup Arjuna incu eyang. Arjuna datang tos kieu beungeut. Arjuna datang berarti suara naki Arjuna nampi nuhun karena naon rupiah pembage kalayan unjuk sumangga ngahaturkeun sembah baktos kuhunjuk panjenengan ditarima pujastuti jeung saha hidep ka dieu sareng pun alor Raden Gatot Kaca ya kahareup Gatot Kaca putu eyang kahareup Gatot Kaca beda deui sorana kieu Gatot Kaca. Nah make sulit bari aya soraan bieu tok 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 eta teh ciri khas ceuk. Lamun Jawa Barat mah Pak Gatot Kaca teh ngagerem, lamun Jawa Tengah Gatot Kaca teh yoi gitu. Gatot Kaca teh ngagerem Jawa Barat mah. Lembe lain Gatot Kaca. Ndang pinuhun karana rupiah pembage. Kalayan ujung sumbangga ngaturkeun sebab baktos ujung panjenengan eyang. Ditarima pujastuti. Jauh di jugjug anggang di teang Gatot Kaca merenang di pondok pitung ka Cipuluh teh dahaga haus kantenan pisan eyang. Eta aya di sisi nenen ditampi eyang. Leuh bios nenen heula bios bios sabarna mah teresep ujug. Naon sababna uing teresep karena susu sapi, sebab susu sapi mah tara make ikutan teu steril henteu. Tapi daripada eueun ieu WA-nya ditampinya bismillahirrahmanirrahim. Doakeun abdi arek nenen sing salamet. Sabenerna mah teu sopan Pak, teu sopan ujug nginum hareupeun jamaah teu sopan kan bisa sabab uing haus di leutnya. Alhamdulillah. Tapi mana biar euy moho aing euy. Biasa Arjuna jeung Gatot Kaca. Lamun suara Semar beda deui Kang, Semar mah rada ngaberowek engke we ngaji mah heuh. Lamun Semar rada ngaberowek kieu Semar. Amuing ujug bagja bisa tepang jeung orang Cipuluh di dieu. Mudah-mudahan sing tambih-tambih kaberkahan. Semar kamu si cepot beda deui cepot mah kieu ceuk. Aduh euy. Daramang sadayana sehat bahagia alhamdulillah euy. Dewek bisa panggih jeung orang dieu malihan isukan teh meureunannya Kang Epul arek walimatun nikah arek akad nikah urang doakeun mudah-mudahan anjeunna sing aya dina kawiwilujengan. Amin atuh euy.
sok ingat aing baheula keur laku-laku ka awewe ulin ka imah randa ditolak ulin ka imah parawan komo tutu nama aing ngojek we eta ingat aing baheula keur ngojek di Arab ngojek di Arab aing mah euy aya nyaho lalakon aing ka Arab baheula keur budak mentang pegat lang layangan teh nanggap budak yang layangan itu tungkul-tungkul aing aya di Madinah ngojek di Arab deh euy kan beda dulu yo beda ojek di Mekah jeung ojek di Indonesia mah beda hari ojek di Indonesia mah pan make bensin ay ojek di Arab mah cukup maca alhamdulillah maju lamun ngerem teh astagfirullah lamun ngerem astagfirullah dar teh aing teh numpak motor di Arab alhamdulillah geleyong motor teh alhamdulillah geleyong ari di hareup aya jurang poho aing teh cara eureunna euy maca innalillahi teu eureun maca subhanallah teu eureun inget aing teh maca istighfar astagfirullahalazim depet eureun motor teh syukur aing teh ka Allah da eureun motor teh asup kana jurang alhamdulillah maju deui eta motor alah lalamon da teruskeun geus capek depot eta mah lamun suara denawa suara buta beda deui Kang pan aya nya denawa bangsa buta anu ngagogendong budak teh aya beda deui suarana gendong kemana-mana tak gendong kemana-mana enak dong asyik dong aprak-aprakan aing neangan hakaneun ala bagja kieu we pagawean teh ngagandong budak anakna aya di tukang beda deui suarana ceu anakna mah kieu abah tuh beda deui suarana are ka mana urang teh abah da urang aprak-aprakan we neangan hakaneun abah naon ieu teh ujang teh sono ka emah abah aduh dedeh deui sono ka indungna jang bisi dapal indung maneh teh geus maot bangsa keur ngarambet ka bentar guludug ari maot teh naon abah maot teh dicandak ku Allah oh berarti Allah teh bogoheun nya ka emah ai siaga ka abah ngomong teh lain bogoheun da urang teh asalna teh ti Allah bakalan balik deui ka Allah oh atuh mun kitu mah urang kalau ya abah urang nyusul mah abah kita modar siap abah naon ieu teh ujang teh hayang disunatan jiga batur abah jang lamun geus boga duit ku abah disunatan apa disunatan mah lain ku duit abah ku peso pan kudu nitah ka ahlina ieu teh abah naon ieu teh urang tetebakan abah ayo cek abah kumaha carana ngasupkeun gajah kana kulkas sia atuh kita beleguk kulkas mah leutik gajah mah gede bisa abah carana gede atuh gajah mah kulkas mah leutik abah